naon, Mak? Teh honye piraku teu nyaho. Nanyakeun teh teu nyaho, Mak. Udah sia mah ka nyaho hirup di kampung oge. Teu nyaho kudu kumaha? Maneh atuh ngacicing wae lain gara liar atuh. Ka mana atuh, Mak? Ka mana we atuh liar mah maneh teh cara batur. Mah tuh kudu nurutan batur, Mak. Hor, ai maneh kitu adi titah teh tengah waro. Jadi nyarekan. Udah sia mah ngajadag wae. Hor, Mak teh pan urang teh nanyakeun honye make jadi titah liar. Aing teh kesal ningali sia ngajadag wae teh pan aing teh boga hutang, ieu teh. Hutang-hutang emak make ka urang tingan emak mah. Hor, apaan aing teh inung maneh. Heuh, inung urangan pan meureun hutang teh hutang emak, meureun lain hutang urang. Emak mah. Pan maneh teh budak urang. Pan mata emak ge mata ka maneh oge. Urang teh kudu ka mana atuh kok jadi titah gawe tina perkara honye oge emak mah ah. Hor, apaan aing teh nitah gawe teh Geuning araya. Jadi rariweuh kitu aing mah. Heeh, matak ulah cicing wae atuh kudu aya tanggung jawab. Aduh. Kumaha tos aya teh acan? Tos aya naon ya tanya? Aing sia teh kumaha aing we. Amit-amit aing ngapaingan nitah ka aing gawe. Aya naon ini teh piraku poho kana hutang. Heueuh nya moga-moga hutang ai can aya mah da kudu kumaha tuh nya mun kudu kukuh we ah. Beuna janjina teh emak piraku mah make poho kitu. Da agi can aya atuh na kudu kumaha atuh da ari eueuh mah. Emak teh boga hutang naon atuh emak teh? Lain asa hararese we mayar. Ah biasa atuh nyai emak teh ieu meuli kongkorong jeung kerudung teh pan meunang nginjem heula duitna. Hor, emak make unyam injem emak mah. Ari emak pan abi teh geus waktuna nagih jangjina teh poe ayeuna. Nah make jadi parasea kitu gara-gara abi datang ka dieu. Bawa pura-pura ieu mah. Lain gara-gara maneh da aing mah geus sita tadi parasea teh. Singan kana hutang we hayo saboro teuing nyai mah bade uwih. Poe mah sebodo teuing ka nya mat oge. Inung boga kasusah ge dasar budak. Ka nyaah ka kolot teh. Abdi mah mau ngiringan perkawis sametan mah mak. Ngahalangan. Puas cocok. Kumaha ieu teh? Kumaha ieu teh deui? Sametan. Geus boga teh boga aing teh boga geus isukan deui we isukan deui itu balik aing kana hutang-hutang. Jadi urang nu diusir. Jadi aing nu diusir pan ieu teh nagih hutang meureunna. Dasar zaman aing. Aing keur sagala teu bararoga teh banget teh jelema ka aing nagih teh meni kuku utus besar liur dasar.